Satewacan Kerajaan Pajajaran jadi agung. Kahirupan masyarakat Sunda baheula geus miboga ajen tur tatanan sorangan. Maranehanana cicing di lembur-lembur leutik en uraket jeung alam. Kalayan budaya hirup sauyunan. Tatanen minangka tulang tonggong. Masyarakat Sunda baheula kalolobaanana jadi patani. Maranehanana ngolah taneuh di gigireun walungan atawa sawah datar di lembah gunung. Pare jadi pepelakan utama, sabab pare teh lambang kahirupan. Ti mimiti melak, ngurus, nepi ka panen, kabeh sok aya upacara adatna. Lamun usum panen datang, masyarakat sok ngayakeun ruatan sawah atawa syukuran. Aya kasenian, aya ngibing, aya dua pikeun ngahaturkeun nuhun ka aen umaha kawasa. Nyiar lauk di walungan. Walungan Citarum, Cisadane. Jeung ciujung henteu jadi sumber cai. Tapi oge sumber kahirupan sejena. Masyarakat sok nyiar lauk ku cara jala, bubu, atawa ngagunakeun racun alami tina akar tuba. Lauk teh sanes ngan ukur kadaharan, tapi oge jadi bagian tina ritual adat. Aya sawatara lembur anu boga kapercayaan. Yen lauk anu ageung teh kudu dileupaskeun deui. Sabab dianggap titipan karuhun. Hirup di lembur. Lembur Sunda baheula diwangun ku imah-imah kaai atawa bambu. Biasana ngadeg di luhur panggung. Panto imah biasana nyang hareup ka kulon atawa ka awetan. Ngagambarkeun hormat ka apanon poe. Masyarakat hirup sauyunan. Upama aya enu ngawangun imah, tatangga-tatanggana bareng mantuan. Ieu disebut gotong royong atawa dina basa Sunda sauyunan. Budaya jeung kasenian. Sanajan hirup sederhana, tapi budaya seni maranehanana mekar. Sok aya anu main keun kacapi suling di pauting. Aya kaulinan buda saperti oray-orayan jeung sondah. Sarta aya pantun Sunda en umindeng dicaritakeun di bel desa. Ajen inajen kahirupan. Masyarakat Sunda baheula percaya yen manusa. Alam, jeung karuhun kudu hirup dina kasaimbangan. Ku sabab kitu, henteu meunang asal nebang tangkal. Henteu meunang ngotoran walungan, sabab kabeh boga jiwa.